Aduh. Aduh. Kumaha bos, bebenangan bos, mancing teh Mancing bos. sapopo wae teh. Aduh. Ampun nih hese lauk teh nyanggutna ah. Bebenangan. Teu bebenangan mancing. Teuing salah umpan juga na euy. Sahabat salah Urang eupan. mau umpan ti imah teh keur lauk emas. Pek ka itu lauk nanti nu diabuskeun mah naon lele. Jeung lauk nila, astagfirullah. Pantes teu nyanggutan wae, kan aya lele mah kan kudu ku cacing. Lauk nila mah kan ku lukut. Urang mah wana upah geleng, nya moal di dahar. Di dahar. Ngaranna ge lauk. Segala di dahar aya lauk mah Oh, bos. dapan aya lauk emas mah kan manehna boga naon makanan anu resepna gitu kan. Kudu make esen mah segala macem. Ada aya lele mah aduh ampun. Urang teu apal info sih euy. Tapi kumaha Yalah, bieu parkiran rame? nyapan alhamdulillah. Sapraktika mari saya Indomaret, Alfa geus teu meunang saya Geus teu parkiran di meunang tempat pan di dinya mah. mancing. Panggih geuning jeung bos ayeuna mah. Alhamdulillah, mata kurang ge nasa apal ditembokeun teh. Kenengan si Akang Imron anu harita nginjem kanu situ teh nginjem duit nya. Nginjem duit nonton. Meuli TV. Hanya ngajual TV astagfirullah meuli TV segala. Aduh. Nah, kitunya itu hampurannya pedah frustasi jadina segala poho. Heeh. Bos, itu ngomong-ngomong inu boga imah ka mana nya ieu teh? Tadi nama orang teh kan situ nanti nitip cenah. Ada ka mana cenah ada kanu hajat cenah. Oh nya atuh cenah lapo nitip cenah teh pamulikeun moring. Kita ka dieu nanti ada lagi moring, sugana manehna inget. Ya kitu teh ya bos lah hayang parkiran mah. Tapi alhamdulillah hari di tempat mancing mah ayaan. Sabaraha mayarna anu parkiran? Parkirannya saridona urang mah mere 5.000 ditampi, 100.000 ditampi. Mun mere gope ditampili ngeuh. Gantung atuh. Ya kitu teh lah parkiran mah alhamdulillah lah ayeuna mah. Nya Sajiga kamari. Araya di Dario nih. Mas. Karek datang ulu. Mon, cager, Mon. Iya, Cager, euy. Mas. Dek, jaga. Alhamdulillah ya Sok, rabbil Mon. alamin. Surah di dieu mah. Yang geus satu Nah, Kuat ka make batik ieu juga lurah maneh lang euy. hebat. capek, dek. Moal aya rencana rek jadi lurah meureun. Moal dek. Wah, nah. Liur. Geus aya kandidatna Pak RT 12. Tek nyalonkeun jadi lurah. Oh. Hitile. Keur diusung. 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 Kumaha rame di kawinan teh? Naon, capek nyapinu, nyapadedet, Kawinan saha? ngalantri. Kawinan baturan, Saha? kawinan Rizky Jadian yang Ciwalini, Rizky. baturan. Anu anakna Sule teh lain. Lain atau itu mah Rizky Oh. Febian. Rizky Fabian. Febian. Anu jeungna? Mahal ini. Oh. Gempa badak berarti eta mahal ini teh. Gempa badak. Mahal kan badak, lini kan gempa. Jadi gempa badak mahal ini. Atuh lieur tuh bos. Mantak jadi megah kawinan teh megah, nu Iya, urang katingali mah. Mantak lu ningali batur kawin kitunya aya artis mah nya hebat kitunya. Iraha urang kitunya. Tapi Eda kan- kan geus urang mah. Nepi kan nu datang lagi Presiden Jokowi, nu datang lagi. Aduh, iraha urang bisa ngundang Jokowi euy. Urang mah dek diajak mancing na, Pak, mancing bareng yuk cenah. Sugana rame mancing teh aduh. Dijagaan lagi mana ku pes-pes loba gitunya. Wah, resep. Aing mah tina mangan duaan. Urang mah mau Jokowi. Naon Itu bisa parkiran. eh Parkiran ku pas pampres geus Oh, dieuleuk atuh kayak bener, gitu nya, cara aya nama. parkiran. Pasti aman ya. Kela naha balik ti hajat teh ngutruk. Jaga nu beungeut kusum gitu euy. Capek mon. Nya ngantri, antrian panjang. Aduh, si mana jajarna Pas jadi nya. giliran erek dahar, ngantrina pinu. Giliran geus nyokot piring teu kabagian. Geus parareak. Beakeun. Beakeun deuk. Aduh, ampun. Ya sabaraha datangna maneh. Acarana teh kan ari di gedung mah. Lompati. Oh iya. Lompati. Ulah. Saya kira lompati. Geus lah mendingan di. Antepnya. Santep lah. Antepnya. Alah. Teruskeun. Karena di gedung mah biasanya kan sok di waktu.
jam Nya. 10 nepi ka jam 1. Heeh. Tapi aing datang jam 3. Goblok. Astagfirullah. Loh, kan daripada teu datang. Ayo, Kita batur mah geus beberes atuh. daripada teu datang. Hmm. Beakeun dahareun. Teuing. Jadi ku kulutus lamun teu dahar mah. Nya keun Atuh bae. budak juga majikan kumaha? Aya budak pamajikan mah nya balik we. Tapi nya bener sih kadang sok kitu sih. Urang ge pernah datang ke kawinan baturannya jam 12. Pas kerame-rame kan jam makan siang. Datang ka ditu teh biasa sasalaman heula jeung si pengantin teh sasalaman masuk weh ka stand prasmanan teh. Heeh. Ayo urang mah kan teu beuki lada, Heeh. teu beuki sayur. Nyokot teh piring, sangu, pas. Sayur lewat skip anjing. Non sambal gitulah lewat teh. Lewat. Aya bagian daging. Nah, badag daging teh cokot hiji. Set. Kadinya aya salad. Lah, urang teh beli salad. Kurupuk we. Bas. Diuk. Neng tempat diuk heula kan cilang-cilang aya kosong, diuk diuk. Dan pas tinggi teh daging lang, naon cing laja. Astagfirullahaladzim, mana si urang nyokot panggedena? Puas ya. Heueuh, erek balik deui ngantri era. Kiraku urang ngantri bari mamawa sangu anjeun jeung dina piring heuh. Puas. Bingung. Aduh, nyanggesna dahana mah naon kerupuk jeung sangu hungkul. Aduh, cenah. Nah, ente bisa barengan? Heuh, pan urang teh kan mancing. Pas keur make ke motor, ningali asa wau. Juga si Kang Ibon harita cukup nanti pas ditowel ngali ya bener. Oh. Ayeuna mah jadi di dieu ge. Nya Ada dari nomor bisa tanggung teh, bisa. nya. Jadi we panggil di dinya alhamdulillah we jadi menang gawe di tempat pemancingan. Menikahnya di dinya ketang alus rame wae komo teh mah. Tapi da baheula aing kawin ge kitu deug euy. Kumaha? Nepikeun ka beakeun sangu eta mitoha kuat neangan nepi ka meuli sanguna hungkul ka rumah makan Padang. Saking ku loba pengunjung. Heeh, beakeun teu ka Eta mana kontrol. kawinna di mall? Di mall. Oh loba teh pengunjung. Lu ngomong loba teuing pengunjung. Pas tadi heueuh cek maneh teh. Loba undangan, lain pengunjung. Ya undangan gitu ada kitu undangan. Si anu ngomong pengunjung, penggolkeun ka nu mall. Nya atuh pasti loba eta beakeun pasti nage. Terus kumaha atuh Ente jadi pernah kejadian teu? kawin? Lain ya, eta kakurangan dahareun gitu. Ayo nepikeun kakurangan dahareun mah can pernah lah urang mah. Ngan kadang gitunya pas dina kawinan teh sok aya we hal-hal anu pika sebeuleun aya. Jadi Naon tah contohna da ai bagi urang mah nu pika sebeuleun teh ngan hiji. urang. Heeh. Kan urang kan apalnya nu datang ka nu hajat teh kan kadang manehna kan memakai baju rapi. Heeh. Ieu mah Pasti. aya anu make baju olahraga lang. Datang. Training. Sesalaman. Jero hate siapa dahar unggul ya ngaho. Hati da piraku atuh datang make ieu. Soalnya emang bahasa baratnya orang teh di tempat kawin nanti di deket-deket tempat anu keur olahraga. Oh. Jika manehna mah aji mumpung Meureun ngumpul. ceuk ente teh oh ieu bisa jadi undangan pamajikan. Ceuk pamajikan teh oh ieu mengundangan ti Lah salaki. itulah. Padahal mah lain. Nya, da Tapi urang da teu bener. wau. Bisa jadi deug. Oh, eta jadi opsi. Bisi urang keur hayang makan siang, perbaikan gizi, tah Yang nu keur hajat. neangan nu keur hajat we. Gelo maneh lah. Bae ngamplopna 2.000 we. Kan kawinan teh kudu diundang lah. Lamun teu diundang mah sia teh jalangkung ngaranna. Pan jalangkung makan datang tadi undang pulang tadi antar. So, mending jadi ku jalangkung. Salah wae aing ngomong. Resep ngobrol jeung si bos mah euy. Sugan atuh bener. Akang pernah ngalaman masalah kawinan. Aing ngalaman bahasa kawin mah harita tehnya. Saya teh aya acara momen anu berkeun balon dina kawinan teh. Ngahiburkeun balon. Seremoni Iya, lah, seremoni gitulah. ya. Japati nu dihiburkeun mah. Pan ieu Balon. mah Balon gas. Moh, eta benar. lain anu ditiup terus dilepaskeun anu pet, lain sate. Ieu mah balon gas. Kobe diupan jeung mitoha. Oh,
Weh. Tapi eta can aya lah. Can Jangan aya, euy. can aya nu lieur jiga sia mah. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya kitu. Ya. Ngahiberkeun balon caritana teh. Si balon teh geus disiapkeun, Ya. dicepengan. Dicepengan lah aya nu bagian nyepengan teh. Dicok. Nu nyepengan jadi kabah hibar. Ganteng. Oh, bisi. Dengekeun heula Saking lobana. Aing balik. Kenapa ka balik? Aing can beres ngobrol. Ayo we. Kopi ke can aya. Iya, teh. bener. Kalau mana nggak dapat kopi. Nyanyian kopi aing kerek nepi ye. Kalap mah. Kahiberkeun balon car tadi cepengan. Si balon teh ku aya nu bagiannya pengantenya. Tah panganten teh kan kadaguan keluarnya. Tah memeh panganten keluar teh eta si balon teh dicoo. Meureun Usaha. aya nya nu si nyepengan eta. Aya bapak-bapak so asik. Aduh ieu balon rek dibagikeun ka barudak tadina teh barudak leutik dicopotan dihibarkeun geura. Tu kabeh teh barakat ka tu kabeh. Barakat. Barakatak mah teh masih kene lawan kene serina geus bara bangkong tali serina. Kan katak di bangkong malah lebih gede bangkong. Kesel aya meureun nya tapi nya ngarada ge kondisi keur kitu nya. Lagi happy-happynya di bawah seri saja. Tapi orang nusuk arena kieu ya. Nah urut dahar pas kawinan sok disimpan di hanapan bangku. Nah, tah. Ke orang nanya nah gitu. Nah, Asli orang mah balik gua asli. Nya meureun kan lain di imah sorangan, da mun di imah sorangan mah langsung dibawa ke jero. dibawa ka jero. Naon dah? Naon tah? Bawa meja. Oh, meja. Mun aya meja Disimpan di mah, handap. mun aya meja, Heeh. disimpenna di mana? Jadi meja. Di kolong meja dah. Anger we. Kena deh gue. Benar. Aduh, jadi batuk. Tapi Nah, dah teh batuknya, umatnya. ya tapi dah ID urang mah nya ngaranna kawinan teh. Rek HD goreng ya anger we jadi pi omong. Nah, eta. Ya kan? Nu HD ayeuna geus alus yo. Di gedung mewah, meriah, anger we diomongkeun sanguna gigih. Berarti semangat sanguna teh. Gigih kan semangat lah ngagun. Ya, gigih. Balik. Rek balik. Masuk bahasa Indonesia gigih naon? Gigih teh can asak, Belum belum matang. Setengah matang. Dog atuh eta mah. Geus naon sok. Eta lah ngarti we atuh sia teh. Bisi penonton teh apa gigih teh naon? Kurang dijelaskeun. Jadi nasi yang terlalu semangat matak digayamna ge butuh pengorbanan lah. Di pengorbanan aduh rasa teas-teas teuing Moring eta mah, moring bujaya. Moring bujaya deui wae. Oke, itu deh. Aya diomongkeun, aya nu meriah diomongkeun, Aya nu goreng urangnya. duitna meuna non, duitna modalna Minjem. meunang minjem cenah. Tah kitu di urang mah hade goreng teh diomong. Tapi dah sok moali lah palingan nepikeun ka saminggu Heeh. atuh macet. Ya. mata bisi entere kawin deui ulah ngadenge omongan Lah batur. eta kabin di kumaha? Orang mah hiji we, orang mah kan tipe cowok setia lah. Ada. Setia. Moto teh. Kalau moto mancing apa? Motor mancing. Oh, papa mancing, mama shopping gitu. Iya. Ya, Jadi setia dong. gitu. Tuh. Ulah. Cek apa hiji? Hiji ge lieur. Halir. Ya, Lieur. tuh ah. Ulah gitu, memancingkan nonton ya. Bahaya. Soalnya ya makan nggak semua bisa diedit, ya makan udah makan live tanpa edit. Iya, betul deh. Nah, jadi kumaha ayeuna teh? Masalah kawin teh ya teh. Erek ngundang mah. Kita udah bawa lama orang masa kawin mau ngundang Jokowi. Udah bawa lama can jadi presiden Jokowi lagi, masih kena SBY. Terus? Oh, jadi kuduna ngundang SBY-nya. Ya heueuh sia. Oh, salah berarti euy. Yang ngundang Jokowi. Heeh. Aya hubungan naon jeung SBY? Hah? Mun rek ngundang SBY hubungan Orang lamun beli kopi teh da ka SBY. Oh gitu. Heeh, SBY. Susilo budak Jogja. Bahasa Jogja. Bocah Jogja. Nu ngawarung di tukang eta SBY.
beli rokok, beli kopi kan suka tadinya. Mantak diundang ke orang. Tahu hubungan Lain Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono lain. Undang presiden, orang kudu jadi artis heula. Tah lamun ieu mah bos ya, lamun nya jadi tamuna di nikahan anu ayeuna rame Iki jeung Malini kumaha? Orang diundang? Nya. Wah, aing mah datang. Datang sa teh. Nah, Moal menang laja di dinya mah. oh, mau aya lajar. Moal aya laja. Ning datang. Da kabeneran pan basa keur hari hakna teh urang teh kan aya acara syuting lah. Oh, Syuting podcast ieu. jadi teu bisa Nah, datang. jadi orang bisa datang hampura gitu Kang Iki, orang bisa datang da ke syuting. Oh nya teu naon Kang Adan? Yo saya teu naon da. Teh Kang lagi abi mah terus kawin. Ai urang mah harita pas si Iki kawin teh. Urang ge sarua kan jeung ente nyen Naon sketsa di dieu ngabelaan sketsa. Nya. Da teu diondang. Heeh nya datang jadi diundang mah. Jadi jalangkung deui wae maneh kayak tuh. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Nah, kitu paling dengges burit kieu tuh da urang kudu balik kan. Soalna lamun teu balik ke pamajikan nanyakeun. Yuk baralik lah lieur aing. Dia hampura ieu masnya Teu di nanaon. rewong. Teu gitu. nanaon. Beda ieu kan balik manehna teu mau motor, da tukang parkir makan harah mukuna mau motor. Nya. Ya ai motor batur mah. Nya komo motor batur mah kan. Enak mau manehna mau motor kan manehna kudu maya sorangan meureun. Mau motor sorangan. Motor-motor urang Parkir Nggak, mata kiri jeung urang. mayar di sorangan. Nya, sok pikiran. Ya, Assalamualaikum. Masya, Assalamualaikum. Jelema teu ala leuceug.